أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم والله أعلم بمراده. Walamma jaa jeung dina samangsa-mangsa geus datang hum ka itu Yahudi saha rasulun seorang utusan min ingdillahi nu tetep itu rasul ti sandingan Allah Muhammadun tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam musaddiqun anu ngabenerkeun lima kana perkara kana kitab ma'ahum tetep itu ma sartana itu Yahudi. Nabadha maka miceun saparikun sagolongan minalladzina nu tetep itu farik ti jalma-jalma utu geus didatangan itu ladzina utu geus dibere itu ladzina alkitaba kana alkitab kitab Allahi miceun kana kitab Allah ay Taurata tegasna kitab Taurah waro adzuhurihim ka tukangeun pirang-pirang tongongna itu ladzina utul kitab Ailam ya'malu tegesna teu ngaramalkeun itu ladzina utul kitab bima kana perkara fiha tetep itu ma aya dina Taurah minal imani nyatana iman bir rasuli ka rasul wa ghairihi sareng salianti itu iman bir rasul. Kanahum kaya sanya-nyana itu ladzina utul kitab la ya'lamuna eta teu nyarahoun itu ladzina utul kitab makana perkara fiha tetep itu ma aya dina Taurah min annahu nyatana sayaktos na Kangjeng Nabi Muhammad nabiyun eta seorang nabi hakun anu bener au annaha atanapi sanya-nyana Taurah kitabullahi eta kitab Allah. Sakedik sateu acan neruskeun ayat 102 jeung saterusna. Ieu ayat anu ti kawitan 102 ti kawitan ayat 102 asbabun nuzulna kieu. Hiji waktu Nabi Muhammad nyaritakeun tentang Nabi Sulaiman. Terus aya sagolongan orang-orang Yahudi di zaman Rasul anu ngobrol kieu, ungduru ila Muhammadin yukhallitul haqqa bil batil. Tuh deuleu cenah Muhammad nyampur-nyampur hak jeung batil. Yadhkuru Sulaimana ma'al anbiya'i nganggap Nabi Sulaiman kaasupkeun kana golongan para nabi. Sedengkeun cek orang Yahudi eta golongan Yahudi nu bieu ngobrol Nabi Sulaiman teh lain golongan nabi. Kunaon cenah pang nanganggap Nabi Sulaiman lain golongan nabi sabab afamakana sahiron yarkaburya. Sebab seorang nabi mah moal mungkin seorang penyihir anu naon anu bisa lempang dina awang-awang nu bisa hiber. Sedangkan Nabi Sulaiman kulantaran sakti mandraguna cenah dianggap penyihir. Lain dianggap nabi. Berarti Nabi Sulaiman teh ari kitu mah cenah lain naon, lain nabi da sabab tukang sihir. Sedangkan sihir kan dilarang. Moal mungkin seorang nabi ngamalkeun sihir. Tur padahal Nabi Sulaiman mah bisa sakti teh lain lantaran sihir tetapi naon mukjizah da ari mukjizah teh amrun horikun lil ada sebagian tina perkara anu ngadobrak kana kebiasaan jeung deui cenah pangna naon nganggap Nabi Sulaiman lain nabi tetapi seorang penyihir loba saenggeus zaman Nabi Sulaiman jelema-jelema anu naon anu dialajar sihir jadi penyihir. Tur padahal lain berarti pedah misalkan jelema loba anu diajar sihir tas zaman Nabi Sulaiman berarti Nabi Sulaiman ngajarkeunana. Kan aya wae kemungkinan sejen. Tah ku Allah teh diturunkeun we ayat ieu ti ayat 102. Wattaba'u ma tajlus sayatinu ala mulki Sulaiman. Keur ngabantah obrolan sebagian kelompok Yahudi anu mitnah ka Nabi Sulaiman, anu mitnah ka Nabi Muhammad. Wattaba'u jeung naluturkeun itu Yahudi atawa nas atawa penyihir
utipa diatapkeun ieu jumlah ittaba'u ala nabadha kana jumlah nabadha. Nuturkeun kana naon ma kana perkara tajlu maca aya talaj tegasna geus maca saha asyayatinu pirang-pirang setan ala ahdi mulki Sulaimana di zaman kerajaan Nabi Sulaiman minas sihri nyatana sihir. Wa kanat jeung geus bukti itu sayatin dafanat eta ngubur itu sayatin hu kana itu sihir tahta kursiyihi di handapkeun singgasanana Nabi Sulaiman. Lama naza'a dina samangsa-mangsa nyabut Allah mulkahu kana kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam arti sabada Nabi Sulaiman pupus tah kerajaan Nabi Sulaiman tekan ngiring pupus. Atawa kieu aukanat atana pikabuktosan itu sayatin tastariku sam'a eta nguping maok denge watadummu jeung ngumpulkeun itu sayatin ilaihi kana sihir akadiba kana pirang-pirang perkara bohong watulki jeung nibakeun itu sayatin hi kana itu sihron ilal kahanati ka para dukun payudawinuna tuluy naruliskeun itu dukun hu kana sihir wa fasa jeung nyebar naon zalika itu sihir wa syaa jeung geus masur naon annal jinna sayaktosna jin ta'lamu eta nyahoun itu jin al goiba kana perkara goib nyebar we hoax bahwa jin teh apaleun kana perkara goib tur padahal henteu sarua bae jin ge jiga jelema sarua bodona kana perkara goib mah. Pajamaah tuluy ngumpulkeun sa Sulaimanu Nabi Sulaiman al-kutuba kana pirang-pirang kitab wadafana jeung ngubur Nabi Sulaiman ha kana itu kutub. Falamma mata maka dina samangsa-mangsa pupus Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam dalat maka nuduhkeun sa asyayatinu pirang-pirang setan alaiha kana itu kutub annasa ka manusa. Atuh pastakhroju tuluy ngaluarkeun itu nas ha kana itu kutub. Pawajadu tuluy manggihkeun itu nas fiha dina jero itu kutub as-sihra kana sihir. Faqalu tuluy ngobrol itu nas. Innama mulkukum bihada. Innama mulkukum pastina wungkul ari kerajaan aranjeun bihada eta kusabab ieu. Tah cenah naon kerajaan Nabi Sulaiman pangna bisa megah teh gara-gara ieu. Fata'allamu mangka kudu dialajar maraneh kabeh hu kana itu sihir atanapi hu kana itu za. Warofadu jeung nolak itu nas kutuba anbiyaihim kana pirang-pirang kitab nabina itu nas. Qala ngadawuh Allah Ta'ala mahalur Allah tabarruatan karena ngabersihkeun atawa ngalubarkeun li Sulaimana kana nama baik Nabi Sulaiman waroddan jeung karna nolak alal Yahudi kana obrolan atawa klaimna orang Yahudi fi qaulihim dina obrolana itu Yahudi. Ungduru ila Muhammadin yadhkuru Sulaimana fil anbiya'i wa ma kana illa sahiron tegesna obrolan nu neme. Ungduru tuh deuleu kumaraneh kabeh cek orang Yahudi teh ila Muhammadin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ngobrolkeun itu Muhammad Sulaimana ka Sulaiman fil anbiya'i di kalangan para nabi wa makana jeung teu bukti itu Muhammad illa sahiron anging eta tukang sihir cek si bebel Yahudi nu bieu teh wa ma kafaro kana ayat wa ma kafaro Sulaimanu maklul qaul tina qala ta'ala wa ma kafaro jeung teu kufur sa Sulaimanu Nabi Sulaiman alaihissalam lam ya'mal tegasna teu ngamalkeun Nabi Sulaiman teu mraktekkeun Nabi Sulaiman as-sihra kana sihir li annahu karna sayaktosna sihir kufrun eta kakufuran walakinna syayatina jeung tatapi na sayaktosna pirang-pirang setan bitasdidi kalau dibaca tasdid dibaca walakin nasyayatin wa takhfifi jeung dibaca tahfif dibaca walakin berarti walakinis syayatin kafaru eta kalupur itu syayatin yu'allimuna barina ngalajarkeun itu syayatin annasa ka manusa as-sihra kana sihir al jumlatu ari jumlah yu'allimuna nasa sihra halun eta jadi hal ti mana min domiri kafaru tina domir nu aya dina lafad kafaru nu mana domir eta teh balik kana syayatin berarti
Sohibul halna teh domir anu balik kana syayatin. Wa yu'allimuna jeung ngalajarkeun itu syayatin hum ka itu nas. Kana naon? Ma kana perkara ungzila diturunkeun itu ma. Alal malakaini ka dua malaikat. Ulhima diilhaman itu malakaini hu kana itu ma ungzila minas sihri nyatana sihir. Wa quri'a jeung dibaca itu malakaini bikasri lami kalawan dikasokeun lamna. Jadi dibaca malikani. Berarti mun dibaca malikani mah ieu entitas nu keur diobrolkeun teh lain malaikat tetapi seorang raja manusia. Al-kainaini nu aya anu netep duanana, netepna di mana? Bibabila di negeri Babil, Babilonia. Baladun ari Babil eta hiji negara fi sawadil Iraqi di tanah subur daerah Irak. Haruta tegesna Harut wa Maruta jeung Marut. Badalun ari Harut jeung Marut eta jadi badal. Au atpu bayanin atanapi jadi atap bayan lil malakaini pikeun lapad malakaini. Qala nyarios sa Ibnu Abbasin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu huma syahironi kana yu'allimani sihra kana lapad nu neme huma ari itu malakaini Harut jeung Marut syahironi eta tukang sihir duanana kana bukti itu Harut jeung Marut yu'allimani eta ngajarkeun duanana as-sihra kana sihir. Wakila jeung dicarioskeun naon malakani ungzila li ta'limihi ibtilaan minallahi linnas lapad nu neme. Malakani ari itu Harut jeung Marut eta malaikat duanana ungzila anu diturunkeun itu malakani li ta'limihi pikeun ngajarkeun sihir ibtilaan karena jadi ujian minallahi ti Allah linnasi pikeun manusia. Jadi ngajarkeun teh sebagai ujian. Lamun diajar berarti gagal, lamun teu diajar sihir berarti lulus ujianna. Wa ma yu'allimani jeung teu ngajarkeun itu Harut jeung Marut min ahadin ka seorang oge ka saurang oge zaidatun ari min eta zaidah. Hatta yaqula sehingga yen ngobrol itu Harut jeung Marut lahu ka itu ahad ka jelema nu rek diajarkeun nushan karna nganasehatan. Ngobrolkeun kana naon? Innama nahnu fitnatun fala takfur kana cariosan nu neme. Innama nahnu pastina wungkul ari kami fitnatun eta fitnah. Naon cenah fitnah teh? Baliyatun tegesna cocoba minallahi ti Gusti Allah. Linnasi pikeun manusia. Diamtahina karena yen rek nguji Allah hum ka itu nas. Bita'limihi ku ngajarkeun kana sihir. Faman mangkari sasa jalma ta'allama eta diajar itu manhu kana itu sihir kafaro maka kupur itu man. Waman sareng ari sasa jalma taroka eta ningalkeun itu manhu kana itu ta'allumus sihri diajar sihir fahuwa maka ari itu man mukminun eta seorang mukmin. Fala takpur maka ulah kupur maneh bita'allumihi ku diajar sihir fa in aba mangka lamun ngabalieur itu si ahad jalma nu diobrolan bieu ku Harut jeung Marut heg kalakah ngabalieur kana nasehati sahati Harut jeung Marut teh da keukeuh hayang diajar sihir ila taklima anging kana diajarkeun sihir alama maka bakal ngawurukan itu Harut jeung Marut hu ka itu si ahad. Fayata'allamuna tuluy dialajar itu nas minhumma ti itu Harut jeung Marut ma kana perkara yufarriquna bakal misahkeun itu nas bihi ku sabab itu ma bainal mar'i di antara seseorang wa zaujihi jeung pasanganana bi ayub gido ku ngajadikeun ambek si jalma si penyihir kulan ka saban-saban saurang ilal akhori kanu sejen. Jadi cara ngamisahkeun hiji pasangan teh cenah ku cara dijadikeun silih ambek akhirna parasea cerai. Wa mahum jeung teu ari itu nas ay suharatu tegesna para penyihir bidorina eta anu ngamadaratkeun eta nu mere kamadaratan bihi ku sabab itu sir bisihri tegesna ku sabab sir min ahadin kahiji jalma oge zaidatun ari min eta zaidah illa biidnillahi angin ku izin Allah biirodatihi tegesna ku sabab kehendakna Allah
Wa yata'allamuna jeung dialajar itu nas makana perkara yadurru bakal ngamadaratkeun itu hum ka itu nas fil akhirati di akhirat wala yang fa'u jeung teu mere manfaat itu hum ka itu nas bahwa sareng ari itu ma yadurruhum wala yang fa'hum asihru eta sihir. Walaqad alimu jeung demi nyata geus nyarahoeun itu Yahudi lamu kosamin ari ieu lam dina lafaz laqad eta lam kosam mana sumpah. Ail Yahudu tegasna orang-orang Yahudi laman yakin ari jalma lam ibtidain ari ieu lam dina lafaz laman eta lam ibtida muallaqatun anu dihubungkeun lima kana perkara qoblaha tetep itu mas samemehna nyata jumlah walaqad alimu. Waman sareng ari lafaz man mausulatun eta man mausulah. Laman yakin ari jalma istaro meuli itu manhu kana itu sihir atanapi mayadurruhum wala yang faum. Ikhtaro tegasna milih itu manhu kana sihir awistabdala atanapi nukerkeun itu si manhu kana sihir bi kitabillahi gegenti kitab Allah. Ma teu aya lahu eta tetep pikeun itu man fil akhirati di akhirat naon min kholaqin bagian nasibin tegasna bagian fil jannati di surga. Walabi sama jeung kacida gorengna perkara naonana sayan perkarana sarau meuli itu nas ba'u tegasna ngajual itu nas bihi kana itu ma yadurruhum wala yang fahum atawa sihir angpusahum kana pirang-pirang dirina itu nas aisyarina tegasna mareuli itu nas haddahu kana bagiana itu angpusahum minal akhirati nyatana akhirat inta'alamu lamun dialajar itu nashu kana sihir haitsu aujaba karena ngawajibkeun ta'alumu sihri diajar sihir lahum pikeun itu nas annaro kana neraka sebab lamun urang diajar sihir tangtu urang teh jadi jelema kufur atuh lamun jelema kufur mah bakal naon wajib kana neraka oge laukanu lamun teh mah kabuktosan itu nas ya lamuna eta nyarahoeun itu nas hakikatama kana hakikatna perkara yasiruna jaradi itu nas ilahi kana ma minal adzabi nyatana adab ma ta'alamu maka mual dialajar itu nashu kana sihir. Walau annahum jeung lamun sanyanyana itu nas ayil Yahuda tegesna orang-orang Yahudi amanu eta ariman itu Yahudi bin Nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani jeung kana Al-Qur'an. Wattaqau jeung tarakwa itu Yahudi atanapi sarieun itu Yahudi iqaballahi kana siksa ti Allah. Kucara kumaha cenah takwana teh bitarki masihi kuningalkeun kana pirang-pirang maksiat ka Allah kasihri sapertoskeun sihir wa jawabu lao sareng ari jawabna lapad lao mahdufun eta anu dibuang aila uthibu tegasna yakin bakal diganjar dala anu duduhkeun alaihi kana itu jawab lao mahduf naon lamatsubatun lapad lamatsubatun lamatsubatun yakin ari ganjaran thawabun tegasna ganjaran wa huwa sareng ari itu matsubatun mubtadaun eta jadi mubtada tarkibanana walamu sareng ari lam fihi dina lamatsubatun lil qasami eta tetep pikeun mana sumpah lamatsubatun demi ari ganjaran min indillahi tisandingan Allah khairun eta nu leuwih hade khobaruhu ari ieu lapad khairun eta jadi khobarna lapad lamatsubatun mimma tina perkara sarau mareli itu nas bihi kana ma angpusaum kana pirang-pirang dirina itu nas laukanu lamun teh mah bukti itu nas ya lamuna eta nyarahoeun itu nas annahu kana sayaktosna matsubatun khairun eta nu leuwih hade lamma atharu maka yakin pasti moal milih itu nas hukana sihir alaihi ningalkeun matsubah ganjaran ti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.